teng teng teng. Hoi, menggo. Menggo hayu tembah sembah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqbalu sarfan wala adlan illa yatuba ilallahi azza wa jalla wa yusina ilaiha. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum da'wanaka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sada jamaah urang doa sasarengan ulah aya nu cumarios, ulah aya nu lelempangan, ulah aya nu ngorek handphone chatting tuang leueut lireun heula sakedap. Repeh. Teu meunang aya nu ngomong. Tuturkeun lafaz doa anu dibaca ku sim kuring maca lafaz doa sabalikan jamaah ngiringan sawangsulan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi salli wa sallim ala nabi khairil anam. Zurna Makkah wa ila Zamzam Muhammad alaihi salam. Salajengna minal doa syukuring. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna faman alamu bihi kaifa najika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna min kafaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni bi husni sauti wa nagmati hatta sami'a qiraati yazdadu riqatan fi qulubihim walau kana qasyal qulubi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana antal ghina wa minkal ijabah. Nas'alukal ijabah bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimin wal muslimat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hai anak saya tak repeh. Tuh menang aya ngobrol wae anak. Tuh menang aya lelempangan. Mereka dia calik kop guys. Ayyuhal musyahidunal kiram rahimakumullah. Para jamaah tamu Allah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadratul mukarramin, para alimil ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat sadayana, kasepuhan pangarsa Ki Haji Bapak Haji Kalsadena Jamaatul Hujjaj wal Hujjajah, Sohibul Al-Fuqah pangarsa Bapak Asep Sopian, kali Bapak Besan, Bapak Wowo, kali Ibu Sohibus Saadah, dua panganten Kang Dodi kali Neng Rizka. Doakeun ku sadayana muga-muga ieu dua panganten jeung urang kabeh. Dangukeun nu can panganten ge nyawas. Muga-muga ieu dua panganten jeung urang kabeh nu geus panganten sing dimilikeun keberkahan pangantenna pernikahan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dangukeun kade ulah aya nu nyebutkeun panganten bari.
Panganten mah baru kabeh, baru nikah tadi. Paharep-harep panganten lalaki ejeng wali, ya Dodi nikahkeun kaula ka anjeun ka anak teges kaula ngaran Nyimas Rizka titik-titik Rizka naon Rizka teh kalian ngange mas kawin ku seperangkat perhiasan berupa emas anu beratna 2,5 kilo gram ditambah batu kiloan heula dengekeun heula 2,5 kilo gram mun aya dibayar tunai. Nabi abdi nikah ka putra bapak wasana neng Rizka kalian ngange mas kawin nu disebat tadi dibayar tunai. Saksi 1 sah saksi 2 sah geleger doa kade urang lembur Cijotang ulah lepat ngabasakeun eta akad nikah panganten saha pahareup-hareup jeung wali der di akadan nu kitu ngaranna upacara akad nikah. Dupi walimatun nikah nu kumaha kade ulah salah bahasa deui. Hei, tong aya nu ngobrol, budak saya tak. Calik jaluk kasep sayang. Sanokeun. Dupi walimatun nikah nu kumaha? Walimatun nikah mah panganten Kang Dodi di akadan tadi, Kaneng Rizka direnceng-renceng poe tadi ta eta ngaranna walimatun nikah nya tong ngobrol di tukang hei kadenge di tukang gandeng sia saha eta punten sim kuring mah dibere kaistimewaan ku Allah nguping teh lain ku ceuli sim kuring mah jadi bisa ngadengen ku batur teh kadenge dupi urang Cijotang nguping ku naon ku cepil teu bohong. Awas ya lamun bohong lamun bener orang Cijotang nguping aku cepil sieun kuring rek nanya dupi nu torek cepilan eueuh aya ini sia tuh ngadenge atas yang ngawarohong sia tuh cek aing we dengekeun mata kogetas sia mata kalau rek nyiapkeun ngaji berbahasa tadi hiap urang siapkeun cepilna dumeh urang mah cek ada ceuli ngadenge teh padahal mah lain ceuli. Lamun bener ceuli sok bisa lamun ceuli nya bisa ngadenge meureun aya nu torek meureun eueuh ceulian ngarumpuyu tapi nu torek pan jejebirna marebing we sami leres gitu tiasa teh nguping berarti ceuli teh punten alat panguping hungkul tetep we ngadenge nama ku panguping jeung ku pangdenge pangdenge jeung ceuli papisah tatkala pangdenge diasupkeun kana ceuli bisa ngadenge dicabut ke pangdengena tinggal torek apa lain kita ngomongin torek atuh atos ke hartos cece kurang lajeng punten panganten di akadan poe tadi tos tong ngiluan ngomong repeh panganten di akadan poe tadi direnceng poe tadi poe naon tadi teh gitu sia urang Islam dina Islam eueuh poe minggunya naon artina minggu ta ieu ge minggu 17 Januari mun deui surat undangan surat naon wae urang Islam mah montong nyebut minggu Ahad Yaumal Ahad eueuh minggu mama din ari dinten minggu di mana mimitina ieu eta teh cicing urang babad ku aing hiji-hiji kalau sekali lagi awas nyebut minggu sia minggu teh baheula teh tahun 235 Masehi Nabiullah Isa al-Masih ibnu Maryam Isa alaihi salam putra Maryam punten dilantik jadi Tuhan ku Raja Konstantinopel tong neng dak repeh dak saya tarepeh euy so tiarap dirinya bisa dicarikan ku aing kalah aing kieu aing teh kop can dibere cikopi kieu teh aing tong sadari si aing ngamek geus dengukeun atuh da
lempang we cek aing biasa mah ti harap si dicarekan beda kadeuna galak mun banget aing Tegai gua. geus dangukeun lah ge urang kenalan yang sim kuring geus wangsul tah dangukeun tahun 2 kirang langkung cek sejarah tahun 235 Masehi punten Raja Konstantinopel teh punten agama teh Katolik baheula teh Nabi Isa teh urang angkat jadi Tuhan ti mimiti ayeuna mah Nabi Isa diangkat menjadi anak Tuhan untuk itu tuh saya dicarekan ke tukang dagang aja usia dan senang tuh cabok kang awas siapa yang ngaliwat cik minta pergi maling peng hiji kecuali panitia dangukeun wah aing ngaliwat ke aing eureun pan film oke lamun aya iklan lewat ya kayak beungeut liwat teh ieu cicing malah geus teu meunang anu ngaliwat teh bayana kecuali anu kepriogian ka zaman mangga teu lagu punten kirang langkung tahun 235 Masehi Raja Konstantinopel ngangkat Nabi Isa alaihi salam jadi Tuhan harita teh poe Ahad cek Raja Katolik tekil hari teh saudara-saudaraku sekalian hari ini Isa Al-Masih putra Maryam sebagai anak Tuhan apa teu make bapak sebagai anak Tuhan untuk itu hari ini mari sembah Tuhan kita Yesus Kristus itu hari ini mari menggos teh mari sembah Tuhan kita Yesus Kristus datang ke poe Ahad ganti ka dieuna keun teng woi hari ini minggu kadenge nama ka dieuna mah datang we tentara Portugis baheula ka Indonesia poho deui ngaranna teh san saha poho deui ngaranna punten pamimpin Portugis datang ka Indonesia punten Santo Domingo ngaranna teh teu salah kita aing ngan sejarah arapal gitu nya sejarahna baheula aing punten 11,5 jadi aing mah SD teh baheula batur mah 6 tahun aing mah 7 tahun lain Yuswana 5 tahun maksudnya salila sakolana aing batur mah 6 tahun aing mah 7 tahun jadi aing mah pinter cicing datang ke poe Ahad teng saudara-saudaraku hari ini menggos teh mari sembah Tuhan kita Yesus Kristus kadieuna teh datang Santo Domingo ka Indonesia ngajajah di Portugis teh cenah Haji nyeungeun we kalender euy poe Ahad mah da urang Indonesia mah Islam da aing mah Kristen cetak bahwa hari ini adalah minggu tapi ka ayeuna we nyahonna teh urang Islam teh poe Ahad teh minggu padahal mah Ahad Ahad Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad ti Ahad nepikeun ka Ahad disebut astagfirullahaladzim sakit Inggris sakitu geus jelas Ahad Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad ti Ahad nepikeun ka Ahad disebut cek saha kakarak ngadenge teh aing saumur bungkeuleuh aya Ahad apan Ahadna ge 2 mah nyasa sia wios teu kedah tiara panitia mangadeg sieun kabedil ku aing depa ngaji cicing kan si saralah si yang ngerakeun sia ya bahasa mendunia ieu punten membumi go internasional punten urang Islam ini ka Mekah tong nyebutkeun minggu hada yaumul ahad lamun nyebutkeun minggu moal didenge sia bisa terpercantan sok di Arab nyebutkeun poe minggu di Indonesia ngomong minggu ahad hada yaumul ahad gitu
punten geus dangukeun Ahad Senin Salasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Ahad ti Ahad nepikeun ka Ahad teh lain saminggu lain saahad disebutna teh sepekan. Iya. Naon cenah? Matak dina TV ge geuning sok aya film cerita akhir pekan eta malam Ahad. Oh. Aya dinu hajat geuning tadi tah. Tuh di itu tuh aya meja parasnya, aya meja para gidahar geuning. Ngantri geuning nyokot sangu nu onangan teh. Bari tak di dieu ditabuhan ku sholawat atau hiburan. Nyokot sangu, daging ayam segala. Naon ngaranna teh gitu teh? Tah dengekeun urang Cijotang montongerakeun bisi ulin ka kota ka Sumedang ka Bandung ka Jakarta. Ai dahar antri itu lain parasmana. Ngerakeun sia teh. Baik di bejaan dengekeun nu kitu teh lain parasmanan naon mama atuh nu kitu ai parasmanan naon parasmanan mah salakina burasmanan dengekeun sia dusun eta teh teu pejabat teu kiai nyebutna teh parasmanan cenah lain parasmanan neng geulis nu kitu teh ngaranna teh prasmanan beda saeutik ge nya ngagit celak pan ieu teh punten dina irung di luar hideung disebut karang ka jero we saeutik beda nyebutnya beda arti supe kana jero paragi manuk disebut kurung nimbang we nya teu akur jeung timbangan nya kurang ai pas teh ningali dieu teh sangka loba nu garelis meni kerung nah Gusti di panggung teh eueuh cikope cepike acan meni kering nah kerangkring we tungtung nama geus cicing ai keur ngomong ke cicing bawa loba istilah salah punten lagi haji punten kasarina punten tapi deui malin ngaji aing malin ngaji geus poe Ahad geus panganten diakadan poe Ahad dihajatkeun poe Ahad hari tak keneh disebutna naon walimatun nikah dengekeun panganten Kang Dodi punten diakadan poe tadi Kang Dudi teh jeung Neng Rizka ariteun teh beres akad teh cenah da usum corona tong waka dihajatkeun PSBB kewe cenah hajatna mah bulan hareup pekan hareup atawa bulan hareup atawa diakadan poe Ahad dihajatkeun poe Rebo nu kitu ngaranna walimatul arus gade ulah dibalik nya prasmanan seperti cita Ahad ngadenge ku ceuli prasmanan akad nikah walimatul arus geus cicing heula cicing teh tadinya keur ngomongkeun doa ulah nyebut panganten bari kabeh ge panganten baru diakad nikahkan tadi anu karek boga budak punten tong ngobrol di pengker repeh naon oh cai ngocor kan bae dan ceki kuda ieu bae cai nah cecik jap repeh atos jelas hei repeh budak saya eta repeh jaluk kasep sayang cecing doakeun ku sadayana muga-muga pernikahan Kang Dudi Neng Risma muga-muga sing aya dina kaberkahan Allah Subhanahu wa taala sing sakinah mawaddah warahmah syadidul hub sing banget silipikanya sing nepi ka tujuan pernikahan gecing kade kamari anu salah deui wae deui urang doakeun ku urang sadayana muga-muga ieu panganten teh sing sakinah mawaddah warahmah sabab teu aya deui tujuan tina pernikahan teh iwal teh hayang sakinah mawaddah warahmah salah mang sakinah mawaddah warahmah mah lain tujuan pernikahan
tujuan pernikahan mah lain sakinah mawaddah warohmah. Sakinah mawaddah warohmah mah prosesi untuk mencapai tujuan. Ari tujuan pernikahan naon? Tujuan pernikahan mah hayang mawa anak garwa jeung putra putu jeung kabeh turunan hayang nepi ka bisa panggih jeung Allah Subhanahu. Jadi tujuan pernikahan mah meureun innalillahi wa inna ilaihi. Urang bijil ti Allah dikeluarkeun ku Allah hayang nepi ka madep deui balik papanggih deui jeung nyiptakeun urang nyaeta Gusti Allah. Cicing. Tong ngobrol di pengkartos jep. Ari hukum nikah wajib atau sunat? Wajib. Anu bener ngajawabna kop cokot sorban. Ari hukum nikah wajib atau sunat? Wajib. Nu teu nikah berarti daroraka sia. Da ceuk si Ujang itu ge cenah wajib. Ceuk saha sia wajib? Cenah naon sia ngomong teh. Hei, tong ngobrol ceuk. Tong ngobrol ceuk. Punten. Hukum nikah teh wajib atau sunat? An-nikahu sunnati. Si horeng hukum nikah teh tuh jadi ganti. Lah si aing kalah kahareuh we nararika nu gareulis geus hayang nikah kudu apal heula hukumna neng. Sok loba geuning penceramah ge nyanung euy, nyanung teh sunat. Malaweung sia nyanung sunat. Tong kompanya wae nyanung sunat maneh we nyanung ajaran. Ayo we ngomong-ngomong nyanung ka umat cobaan gitu ajengan nyanung hayang nyaho ditonton ku uing para sehat teu pamajikan. Alah nyanung jaban rangkeun lagi salah pajar teu nyanung sunat ceuk saha atuh nyanung sunat ngacapruk wae deh tuh loba nu salah boro-boro nerangkeun hukum nyanung nerangkeun hukum nikah ge pasengsol. Dupi hukum nikah wajib atau sunat? Tuh sunat. Da geus ngadenge dalilna tadi an-nikahu sunnati. Punten padahal lain sunat eta teh sunnah. Sunat mah hukum syara. Lamun dipigawe boga ganjaran, lamun teu dipigawe teu boga ganjaran. Sunnah mah kalakuan perilaku Nabi nikah itu gak cicing pengen ngobrol jep sekarang budak lah awas dangukeun talar teu kudu ditulis hukum nikah teh haram tuh siang arenya hukum nikah teh makruh itu ngaliurkeun nu bodoh kumaha. Asalna hukum nikah teh wenang. Ya masyarus syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj ila akhir hadis. Heh kaula muda barang siapa sing sopo antara engkau yang dangukeun sing sa di antara anjeun man istata'a anu geus kuat al ba'ata. Punten seueur tafsirna terjemahna. Al ba'ata kana nikah. Al-ba'ata kana bekal, al-ba'ata punten kana jima falyata jawaj pek gera nikah. Jadi hukum nikah teh wenang bade nikah mangga teu nikah ge nya meuning kalau ka mangga sia aduh salah ngejawab teh teu nikah mangga bari manehna geus geura sing bener sia ngajawab teh ecok sia jawab teh malaweung sia nikah mangga teu nikah ge Nikah. Bade nikah mangga teu nikah mangga nikah ya ari Kang Dodi hukumna kumaha mama Kang Dodi mah kieu saha nu sunat dangukeun nu hukumna sunat nikah mah lalaki geus gede usaha geus boga ala kadar lamun nikah ka awewe putra saha wae asal boga 3 poeun we bekal derwe nikah eta sunat ka lalaki. Sedang ngukeun ain makruh lalaki parantos jebrog
Ngacer bieu teh lalaki parantos dewasa jebrok nikah geus hayang gawena ngorek handphone milihan wae awewe nu gareulis ari gawe mumul alim lamun kira-kira punten nyaritakeun ka bogoh diunggah tikungan aya nu beukieun eueuh da usaha teu becus lamun kira-kira nikah ke anak batur bakal katalang sarak si eta mah makruh eta gitu. Ari nu haram lalaki geus jebrog sami parantos ageng nikah ka awewena lain karena Allah tapi niat nyeri baheula teh teu beunang wae dibogohan ku aing ditenung sia ku aing diputer giling saku aing bel kukus manyinggung mulung banyu kukus banyunyang banyu mantan kajet seri aing seri sataru patah tarusan berekat barang di jambean kararas di gabrugan mangi entok bikang mangi entok jalu di udang-udang karena entok kabayang di kabogoh na we nya saya nama siapa beunang ku aing dinikah weh diniatan nganyeri awewe geus beunang mah ku aing siah pepelemna ditinggalkeun ku aing bongan nganyeri hatekeun aing siah haram eta mah takdir si eta mah nikah lain atas dasar karena Allah kasep nu geulis niat sing lillahi taala tong sieun sangsara dod tong sieun sangsara barang tadi dudi punten nikah berebet doa dipimpin ku Bapak Ajengan atau ku Bapak Lebe atau ku Bapak Naib Sukasari Tanjung Sari teh Tanjung Sari siapa naibna Pak Sukasari mah Pak Haji Dadangnya berebet teh ngadoa barakallahu laka baraka alaika wa jama bainakum fi khairin Allah malif hadza zawj berebet teh ngadoa barokah nupang heula ngadoakeun teh bojo hidup cerik salaki abdi Gusti mene begang tenang neng mamane ge keur kawin teh kitu begang sarua aing oge ayo lah aing montok sote geus diurus ku bojo sarua sok ece basa nikah da ece ge nya teu langsung garnutnya sarua harapa heula begang heula nikah we mulai awewe teh bencing naon pan heula bencing cangkeng lempeng terus pipi eusi terus ieu geuning pinareup rada bekah beuteng mah geus tong diomongkeun ngaburutean montok lalak da dikersakeun sok aki haji saanu kaemut nya saanu kaemut ayeuna urang bakal bisa nganafkahan anak bojo bakal bisa maraban nuangan masihan paparin raksukan bumi da kabeh ge nu kabayangan tong sieun ceng gasep nu penting lillahi taala manna kahal marata lillah tahu kan mana kahal marata tahu kan sing saha jalma anu nikah ke seorang awewe tahu kan ya lima liha wa jamaliha karena ningali kabeungharan inu bapana wa jamaliha jeung ningali karena geulisna haramahullah lima liha wa jamaliha maka bakal dileungitkeun kaberkahan kageulisan jeung kaberkahan hartana tegasna bakal leungit ka sonona kitu hartana moal bekah kitu mah kade urang dia sok anu kieu alhamdulillah pun anak mah barang nikah teh tos disayogikeun bumi boga minantu teh ku beunghar ulah kapiatohan sia mulu minantu geus gablek imah jiga anu alus diajar neneng geulis anak king kudu cileuk kentel peujit sabada akad nikah hidup sing barkah diajar hidup jadi punten jadi telanan hebat jadi padaringan hebat sing bisa ngareuteun sing bisa neuneuh miraweuy sok menang usaha salaki sabaraha ge geura neng kumpulkeun engke diajar neng geulis meuli tanah saeutik heula eta we jang pot heula lain mah usung kembang meuli aglonema tah tangkal taleus geuning pelak-pelak kabeh na mah heueuh digubugan di leuweung teh tangkal taleus teh anak aing ge kamari umi yo cenah umi mah neangan taleus leutik cenah kieu mahal dipang mawakun talus gede talus padang goblok tapi talus beutik teh cicing punten dinya talillahi taala mah ceng kasep tong salepang
punten pemajikan hela cerik ibu rama cerik raka cerik ti kedua belah jihad cerik masyarakat ngadoakeun rek kumaha teu berkah atuh nu panganten syarat hiji lamun hayang gampang ngaleuwit montong sok pasea sia di rumah tangga hayang sampai ulah pasea ulah diturutan urang dia urang mana wae geus sok pasea guguru ka mandiin 24 tahun rumah tangga aing teu pernah pasea jeung pemajikan ibu sok pasea jeung bapak lain sok pasea ibu sok pasea lain nyaho dengekeun budi awewe madud euy lamun ngamekan lu jadi salaki kasalahan salaki timwiti rumah tangga dijumlahkeun kabeh